Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Ki Kampak ya yang akan stand up komedi ya. Semoga terhibur. Di dia Ki Kampak karek nyarita aya mantan preman tato napinu anting ya, terkenal mantan preman. Tah, manehna teh pernah sampai nguasai wilayah-wilayah anu piduiteun nya, lahan basah lah. Mana insap, lamun insap teh berarti mana geus aya panggilannya, aya hidayah di Allah Subhanahu wa taala nya. Nah, manehna ku sabab can begitu paham meureunnan kanu tentang agama, can mendalami. Sering teh maneh teh diajar salatnya, geus diajar salat nepikeun ka diajar adan. Ngan suatu ketika aya nu protes pada adan teh kieu. Tadi nama kan ai adan mah kudu nama hayya alal sholat gitunya. Ai mah lain hayya alau sholah gitunya. Meureunnan ai lila kulila mah loba nu ngadengeun nya, loba nu ngadengekeun. Munggal adan teh kadengena teh dinu alauna teh kitu. Hayya alau sholah. Sering meureun kadenge nya. Tadi dinya diprotes. Diprotes didinya teh. Ku batur teh cenah eta adan lamun bisa mah ku tokoh agama teh ulah nepikeun ka hayya alau cenah. Di hayya alau sholah. Ulah hayya alau cenah. Jadi teu meunang gitunya eta salah cenah. Meureunnan ai lila-lila meureun kasinggung oge da jiwa preman tuh aya keneh untung teu ngagerem ge di dinya teu ngamuk. Akhirna naon mundurkeun diri tah geus tara salat deui di masjid teh. Duka aya di imah mah gitu. Mentak lamun mantan preman ku daek heula salatna ge geus untung. Ulah sok loba dicuram-caramkeun. Ku daek salatna ge geus untung gitu nya. Ulah sok nemen-nemen teuing dicuram-caram teh kitu karunya bisi pundung eta emang pedah adana salah nya sok benerkeun ku nu balarisa. Ulah nepikeun ka dicaram di umum batur eraeun akhirna ngundurkeun diri geus tara ka masjid deui teh. Sok aya nu memperbesar perbedaan ning nya. Nepikeun ka kieu cenah si eta mah salat teh cenah ditempo teh cenah beda jeung batur cenah tara kunut cenah. Tara kunut cenah ieu mah kalarunut ieu mah tara cenah beda meureun nya cenah aliranana gitunya. Padahal mah keun bae nek beda nek naon ge Gusti Allah mah teu rewel. Anu rewel mah manusia gitunya. Keun bae sok daraek manu daek tahlil anu henteu ulah saling ngomongkeun. Karena naon anu goreng mah nyaeta nu tara daek ngalaksanakeun gitunya. Ngomongkeun batur beuki ngalaksanakeun henteu manehna ge salat teh. Keun bae nu daek kunut nu teu daek kunut teh jadi masalah di dinya. Ayeuna masalah anu ieu sok tahlil nu ieu teu tahlil teh jadi masalah. Karena naon da masing-masing aya jalurna. Mentak Indonesia Bhinneka Tunggal Ika teh naon atuh berbeda-beda tapi satu kesatuan, satu tujuannya. Tadi dinya sahabat MKC TV Indonesia mah beraneka ragam jadi berbeda-beda tapi tujuan mah satu. Mentak ulah daek sampai nepikeun ka dipecah belah ku kaum-kaum nu lainnya. Urang mah NKRI harga mati jaga persatuan nomor hiji mah eta ulah daek diadu domba komo kuno lain asli katurunan Indonesia. Ulah daek nepikeun ka sitah demo nyerang pamarentah itu ieu ngagogoreng pamarentah naonan. Pamarentah mah bager sering mere bantuan ka masyarakat naon ulah daek dihasut komo cuma ku nasi bungkus nu kali itu jeung janji-janji jeung doktrin-doktrin tong daek
patuhi ke pemerintah mah aturanana karena naon pemerintah mah bager jadinya ge urang percayakeun ka pemerintah kan aya dina undang-undang nage Undang-Undang tahun 1883 pasal sekian ayat sekian hasil kekayaan bumi alam gas dan air dan sebagainya yang dikelola oleh negara harus dikembalikan lagi kepada rakyat untuk semakmur-makmurnya tak eta geus pasti dikembalikan ke rakyat sok dibere bantuan itu ya tak eta orang-orang keneh gitu mentak percayakeun lah ke pemerintah kumaha. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.